sangat sempurna. Kuria buka wajahnya di kebukaan lalu susu kuburan. Orang serang sing baru saja akan tulang. Karena warisan Ki Sunda apa anu ngaranna Mantun Sunda. Tangga jiwa karena warisan Ki Sunda. Mantun Sunda mah geus dewasa geus panjang. Geus pindah zaman. Sampai di gua kuburan dari katanya tak mau jangan ucap dina ditanya. Ya buahna dan luar Mantun Sunda wayuna kumaha bisa dibaca. Raja buka orang tutup bila orang sehati orang sudah mungkin Gusti Antayunan kasihnya jangan menyerahkan warisan. Pacaturkeun di Karajaan Galuh anu ngaheuyeuk dayeuh waktu harita teh nyaeta Prabu Brahmawijaya Kusuma. Anjeunna boga permaisuri 2. Nuka hiji Dewi Nagahantung, hari nuka 2 Dewi Pangrenyem. Harita duanana nuju kandungan. Barang nepi kana waktuna Dewi Pangrenyem ngalahirkeun budakna lalaki kasep jeung mulus dingaranan Haryang Mangan. 3 bulan ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun. Di paparajian ku Dewi Pangrenyem orokna lalaki deh. Tapi ku Dewi Pangrenyem orok Dewi Naganingrum diganti ku anak anjing. Nepi ka seolah-olah Dewi Naganingrum teh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok nu saeutasna diasupkeun kana kandangna dibarengan ku endog hayam sahiji. Terus dipalitkeun ka walungan Citanduy. Mireuneuh kanyaan kitu Sang Prabu kacida ambekan ka Dewi Nagaringnum. Terus nitah ki lengser supaya maehan Dewi Nagaringnum lantaran dianggap geus ngawiwirang raja peda ngalahirkeun anak anjing. Dewi Naganingrum dibawa ku lengser. Tapi henteu dipaehan, ku lengser disolongkeun ka leuweung anu jauh ti deuyeuk Galuh. Ucapkeun di lembur geger Sundan. Isuk-isuk keneh aki balangandrang geus inggit ka sisi walungan rek neang babadon tataheunan lauk anu ditunda kamari. Barang srok ka walungan aki balangandrang kaget sabab aya kandaga anu nyangsang dina babadon. Eueuh geuning aya kandaga. Beuh mana ku alus geuning. Terus aki balangandrang nyokot eta kandaga. Barang dibuka aki balangandrang leuwih kaget deui sabab di jero eta tembaga teh aya hiji orok anu kasida kasepna. Eueuh geuning aya orok. Deudeuh teuing cu, saha nu tega malitkeun hirup kasep? Pokna deui bari, gancang nyeta orok teh dirawu di pangku, dibawa ka lemburna sarta diaku anak. Kocapkeun budak teh geus gede, tapi masih kene candi ngaranan. Hiji poe budak teh milu ka leuweung jeung aki balangantrang. Nenjo manuk nu alus rupana nanyakeun ka aki balangantrang ngaranna eta manuk. Dijawab ku aki eta teh ngaranna manuk ciung.
Tuluy nenjo monyet nanyakeun deui ngaranna. Dijawab deui ku si Aki, eta teh ngaranna Wanara. Budak teh resebkeun kana eta ngaran, tuluy bae menta supaya manehna dingaranan Ciung Wanara. Aki jeung Nini balangantrang satuju. Ayeuna Ciung Wanara geus jadi pamuda anu kasep sarta gagah pilih tanding. Ari endogna tea disilieung leuman ku Nagawiru ti Gunung Padang nepi ka megarna. Ayeuna geus jadi hayam jago anu alus tur pikalucueun. Dina hiji poe, Ciung Wanara amitan ka Aki jeung Nini balangantrang. Sabab brek nepungan raja di Galuh. Inditna bari ngelek hayam jago tea, barang nepi ka alun-alun, amprok jeung Patih Purawesi katut Patih Puragading. Nengjo Ciung Wanara mau hayam jago, eta dua patih ngajak ngadu hayam. Ku Ciung Wanara dilayanan, pruk bae hayam teh diadukeun. Hayam patih eleh nepi ka paehna. Patih dua ngambek. Barang rek ngarontok, Ciung Wanara ngaleungit. Dua patih buru-buru laporan ka raja. Ciung Wanara papanggih jeung lengser, terus ngilu ka karaton. Di karaton, Ciung Wanara tepung jeung Ratu Galuh. Saterusna Ciung Wanara nangtang ngadu hayam ka Ratu Galuh. Ratu Galuh terus nanya ka Ciung Wanara naon-naon pitu pangeunana. Cek Ciung Wanara, abdi teh nyoba tutup pangan, ngan seja abdi rek tumpangan ku umur bae. Saur Ratu, ade ari tega mah kana umur, pirawangeunana nyaeta ti kami nagara sabeula. Ari dilawankeunana, hayam maneh jeung hayam kami anu raje nyatuna sapoe satanggung wani atawa henteu. Sumangga ulah beurang dalam pecing ge sijang nyaringan. Hayu gerapek makalangan, hayam maneh geura bawa bobotohna patih dua. Di dinya keur bae diadu. Itu teuneng ieu teuneng, wani sarua daekna. Hayam teh prak bae diabar, silih pacok silih pamatuk, silih gitik mujangjangna, silih peupeuh kusukuna hayam sarua beudasna. Didinya dar bae diadu. Si teuneng ieu teuneng, wani sarua daekna. Hayam teu prak bae diabar, silih pacok silih pamatuk, silih gitik kujangjangna, silih peupeuh kusukuna hayam sarua beudasna. Lila-lila hayam Ciung Wanana teh kadaseuh terus kapaehan ku Ciung Wanana dibawa ka si Cibani. Dimandian nepi ka elingna. Gapruk diadukeun deui. Keur kitu datang Nagawiru ti Gunung Padang nyuruh kana hayam Ciung Wanara saenggeus kasurupan Nagawiru. Hayam Ciung Wanana unggul, hayam raja eleh nepi ka paehna. Luyu jeung jangjina Ciung Wanana dibere nagara sabelah kulon. Dijenengkeun raja sarta diaku anak ku Prabu Barma Wijaya Kusuma. Ari nagara anu sabelah deui belah wetan dibikeun ka Hariak Bagga.